Bapak, Nana, Wiwi, Mamaan. Kalimat kumaha. Bruno menegagah gitu jenengan teh. Lengkapna. Bruno mati nongkrong. Aduh hayam we hayam. Gawe makan wae atuh geus. Sok ngajangkor mah sok. Ngajangkor. Ayo. Ini. Itu gawe. Yang mulai bias. Sarebu mah teu cukup saya mah. Mane beli beas 1000 perak mah itu naon. Ini tin. Sok ngajangkor mah. Geus eta sapetu gawe. Mana duit uang teh, Jek? Bayar pajak, Jek. Aduh, sama Jim duit sakitu maka ditatagi. Engke heula atuh Jim can aya. Kemun bung seboga mah dibayar. Ku bajak oge. Uang butuh, Jek. Dang bayar pajak ayeuna buan, Jek. Maneh mah duit sakitu kemarin ditatagi. Pan meureunan kolot urang kolot maneh keneh. Jang kolot pan keur gering, Jim. Keur butuh duit teh. Kemun aya mah dibayar ku bajak oge. Jek, buan, Jek. Gancangan. Uang butuh pisan ayeuna naik bayar pajak yo. Maneh kumaha sih? Tengah hati aing butuh pisan yo. Ari maneh karakter kitu ge hayang Hah? Ayo kitu jangan ngawang gelut ayo. Ayo sia, ari gelut mah. Jim, siapa karasa kitu ge geus ripuh. Maju deui wani mah. Mana kecepatan aduh. Ayo maju deui. Jek. Jim. Tak lupa sih, Jim, woi. Jek. Jek, keluar. Ayah Pak Kades jeung Ika. Mana? Itu Pak Kades jeung Ika. Pak Kades nih. Kang Jim, Kang Bajik nuju naon? Ika, Pak Kades. Teu naon ieu teh nuju latihan olahraga sareng Ijim. Mun. Pami corona teu beres mah nya. Nya. Jim, bari ngiringan olimpiade di Tokyo mungkin Pak Kades. Ika. Olahraga mah lain wayah kieu isuk jam 8 seger. Sakalian menjemur diri. Pak Kades tong salah. Pami olahraga mah tiasa jam sabaraha wae. Jam sakieu kitu nanaon Jim? Bener olahraga sehat mahan Pak Kades. Anu penting mah Pak Kades, entong geus capek-capek olahraga, pas arek waktu turnamen digagalkeun gara-gara sapesawat aya anu kena virus. Karunya eta apa? Teu apal. Pesawatna teu mayar pajak diturunkeun deui ku saya. Jim, Nah, karunya Pak Kades anu go internasional. Pesawat disangka angkot, can mayar pajak geus naik di luhur, kita turun deui. nyeta duh kamunya pisan. Mendingan orang-orangnya Jim. Geus, eta mah bantuan Kades, tong sok parasia wae arek aya sosialisasi ti dinas perpajakan. Ijim, geus cenah beunah balik ka ditu, balik. Pak Kades. Balik. Geus. Anu sosialisasi pajak Iya nya Pak Kades. Jim, tungguan Jim, bareng Jim. Gak Kades, Neng Ika. Tidak jadi kau tak si bajik. Cukup, ayo mau ke pasar. Gak si bajik dah kurang ajar. Iya, tah tadi teh. Naon sadik? Sia lamun tadi eueuh na Ika jeung Kades geus pae geuluh jeung aing sia. Justru mana pae tadik? Sia mah engke diadu deui jeung aing sia. Halo. Jim. Oh, itu mobil mewah ya. Mana? Itu mobil mewah. Hah? Eta mah jenggot. Sia eta mah goblok.
Itu tempo. Neng. Japuk, iya mah Jim. Ayo. Mobil mewah Heeh. ieu mah. Kang, Ya, punten bade tumaros. Mohon. Dina Mang Ubed paling mana nya abi hilap deui. Mang Ubed. Oh, Mang Ubed teh paling di itu, Pak. Oh, mohon atuh Mohon. atur nuhun, Kang. Mohon sami-sami, mangga. Mangga. Jim. Iya, Japuk. Bieu ge jelemana make dasi kacamata. Hade eta mah jiga anu korupsi teh harita. Di mana korupsina? Ada siapa tarana po TV maneh mah. Apa tuh? Aya nu apa? korupsi geuningan. Teu apal deh, Kang. Eta bangunna teh tah. Heeh. Jelemana. Tapi lumayan japuk dah. Tah, ini mah geus. Urang peta Japukna we. Heeh. Ayo berangkatkeun. Ayo. Ayo. Mang Ubed. Mang Ubed. Ubed, yuk. Saya naon deui wae, Din? Gawat. Gawat kumaha? Gawat. Perang dunia kali mah geus terjadi. Katilu meureun. Geus terjadi kali mah. Kalimat kumaha? Pamajikan amuk-amukan di imah. Nya terus Piring dibabetkeun. Panci dibabetkeun. Katel kohog dibabetkeun. Seeng-seeng dibabetkeun. kunaon maki sampai ka ditu. Ari naon? Nya naon itu? Balanja. Eta Kurang balanja. Pan kumang teh kamari can lila dibere modal keur domba. Denge-denge dijual. Tuluy teu lila deui kana hayam. Eta kumaha ayeuna kana hayam? ayam Jalan. dipencit Alah si Udin. pakai dahar, Mang Ubed. Kieu we lah. Mang hayang nanya. Ari kewajiban sodakoh jeung pajak dijalankeun teu? Ayeuna molongo, mang nanya dijalankeun teu? Henteu. Eta mi HP. Ari sodakoh jeung pajak mah hukumna wajib. Jadi ti ayeuna wayahna mi HP mang bayar. Nyadinnya Suganya Si Gana di dia gimana Mang Ubed teh? Handphone mana? Aduh. Lupa di mobil, Bos. Saya ambil dulu ya. Dasar. Cepat buruan. Ini, Bos. Assalamualaikum. Abi di payunan bumi anu warna koneng cetak. Laras eta? Cuma leres. Oh, hon. Abdi kahadap mangga sakadap diantos. Atur nuhun Mang Ubed. Kedin ayeuna mah urang kahadap. Mang aya sema. Nyangke diberesan ku Mang. kopina aya. Aya ayo. Iya bener rumahna. Aya. Bos, tambeta. Obetnya lama. Urang ge sarua nungguan ieu teh. Lapangan terbang, Bos. Kayak heula dahar wae maneh mah. Bos, lapangan terbang. Kayak heula atuh sabar. Bos, lapar. Kayak meuli gitu. Terima kasih ya, Bos. Baik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padang. Punten kedalami. Teh sawios. Punten biasa Mang mah di kebon. Mohon. Dengan lian jagung. Alhamdulillah parantos dugi ka dia abdi. Piye saya? Bruno meni gagah gitu jenengan teh. Lengkapna. Brunowati, Mang Ubed. Alah. Gede. Ya, dilepat ah. Mangga. Kumadam, usaha teh lancar. Alhamdulillah Pak, sadayana lancar ayeuna mah. Pendapatan oge alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah syukur. Hari eta kumaha teh perusahaan bos. Kena ku pandemi ge lain kaganggu cenah nya. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan Bapak kan sadayana. Ya mungkin rezekina Pak, alhamdulillah. Pasihan rezekinya
lancar. Alhamdulillah. Mang mah BHP teh kade pajakna kabayar tapi nya. Nah, eta mah prioritas kan Bapak anu nyarios kada eta mah kada dipayun. Mang mah BHP kade pajak teh kudu dibayar. Nagara moal bisa ngawangun lamun pajak teu dibayar. Sungguh. Sakedap. Neng, Iya, Bang. cai Neng. Abah aya tamu ya. Ada mal tilu ka dieu Neng. Itu kada repot. Sok Neng ka dieu Neng. Terus ageng nih si Neng teh. Alhamdulillah. Cucak, Mas. Mangga di Mas. Cucak. Mas. Sok dang. Mangga, Ubed. mangga. Cucak. Kok cina tilu? Tilu we atuh cukup udin mah engke tinu keran. Sok mangga dileut. Seger. Alhamdulillah kayak tinu keran din lah. Naon deui? Eta bau buuk maneh. Apa nih eta pun? Jim. Tuh, itu tuh tamu anu tadi eta teh tuh. Heeh. Ngeus anu orang sampeurkeun. Duit ieu mah japuk pasti. Make dasi segala. Heeh, nyata japuk lumayan ya. Ngeus orang sampeurkeun lah. Ayo, sampaikan ayo nama yuk. Kumang didoakeun sing dilancarkeun. Amin. Muka usaha nu anyar. Mudah-mudahan tong aya halang rintang sagala rupa. Amin. Terus Nah, Ubed. Permisi abdi Ubed. Dadah Mang Udin. Ubed, tamu geus balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ieu geus datang nu larudet deui wae. Kumaha teh? Janten kieu mah Ubed. Tadi Bajeg sareng Ijim nuju nongkrong. Aya mobil mewah, bari ngodasi naroskeun bumi Mang Ubed. Ya terus Ku Bajeg teh ditunjukkeun we. Tah pali ditu teh bumi Mang Ubed mah. Tah ningali kana mobil sareng dasina anu gagah. tadi mah lain. Keh heula. Naon dimot-motong wae. Udin kita tadi di dieu encan keneh nu kakarak datang eta. Kieu Kalah. Din tong mah kapipilueun. Ieu mah urusan Bajeg di Ijimnya Jimnya. Heeh. Balik ke Mang Ubed. Kalah, tong ribut lah urusan duit. Tadi mah tamu teh eta teh anak didik emang. Lain rek mere duit, dengekeun. rek mental restu, rek nyeun usaha anyar. Gitu. Ulah ribut teh urusan duit ti tadi teh kumaha ieu teh. Iya, Mang. Naon deui? Urang kek mah pajak, Mang. Terus Ku si Bajeg diinyom duitna, Jeg. Jim dengekeun. Kamari Bajeg nginjem duit teh kapepet Bajeg teh iraha Bajeg nginjem duit. Keheulanan harga diri Bajeg turun atuh kudu nginjem duit ka mana Tapi mah. Bajeg mana minjem duit ka urang kemarin. Kelak ku mamang teh gara-gara bingung. Pajek rek mayar pajak. Ijim. Pak Haili. Poho aing mah geus kolot mah. Ada maklum jenglot ieu mah. Nah, terus bajek Mohon. kolotna. Sanes janten kieu mah Ubed punten satu acana. Kamari teh Bajeg kapepet. Ibu Bajeg teh teu damang repot pisan. Bajeg teh kapepet namut antos ka Ijim. Saur Ijim teh, Jeg ieu teh jang mayar pajak. Kur aya duit 220 cek Bajeg teh. Heuh, Jim, namut heula da perlu. Bajeg teh kumaha ge inung mah surga di bawah telapak kaki ibu. Kitu Mang Ubed. Anu geuring kudu diubaran. Tapi pajak ke ulah pokok. Muhun ya Mang Ubed. Kumaha pajak teh kumaha? 220 Mang Ubed. Kurangna sabaraha? 200. Atuh lain kurang eta mah. Eta mah mayarkeun ka embang meureun. Muhun ya eta mah. Aduh. Semah. Minjem tapi engke dibayar si Bajeg geus maya ka urang. Guys, tong ribut bae duit. Keun ke bagian mang mikiran pajak, mikiran indung insyaallah dibantuan. Ayeuna mah jaga lembur sing bener. Usum Covid kade protokol kesehatan. Miap emang. Ya? Siap mohon Mang Ubed. Ya, sok.
Sok sakitu we timbang. Ya, abdi pamit atuh Mangga, pamit nya. mangga. Ya, mohon hatur nuhun ya mau. Mangga, mangga. Ya, mohon. Ieu naon nih? Duit deui. Tinggalkeun si Udin mah. Kayak dewe lah. Mangga, sadana. Mangga. Obed. Geus Sabatan. sabat. Oke deui. Yo lah. Kemana calo, nyambut pisan. Euy. Non bos. Biasana calo nyambut pisan, izin papa disambut euy. Nyata bos tumben enak mah tiseun calo teh. Atuh iki cara mah. Bos mana mah cicing ini mah videonya. Ieu. Kela ka bos. Naon deui maneh teh teh. Jajan mah ieu. Mahi satauneun. 2000. Gusti. Aha. Baba nana wiwi mamaan penerimaan kewo. Baba nana gigi. Berarti ieu tempat dapur anu gigihan kene karyawan gigi kene ieu mah pak masak izin pepe mah naik masak meunang naik pepe pajak. Ayeuna mah izin pepe kan itu good bae Ieu Wilujeng sumping tah mah pajak di dia ya ayeuna mah tapi mana euy boneka ngalahkeun ka ditu tah wow aya awewe geulis pisan euy tah eta mun tanyakeun izin pae Pak dah ayeuna sabeurkeun tah ieu nu gawe geulis teh. Ada yang bisa dibantu, Pak? Kira neng, dap. Kieu neng, izin pada bade maya pajak, motor. Pajak tahunan atau ganti STNK, Bapak? Hah? Tahunan, kawas maya kontrakan wae. Kalau pajak itu adanya tahunan, Bapak, nggak ada bulanan. Oh gitu. Biasa name izin poe mah gampang, ku calo ka dieu maya pajak mah. Alhamdulillah sekarang Samsat Kota Sukabumi sudah bebas dari pencaloan. Oh nyat, ayo gitu mah ku net ka pajakna. Teu tiasa Bapak mangga ku abdi diantar ke loket penyerahan. Mangga tuh Neng. Neng, tiasa tuh Neng gini. Tiasa lah bener, mangga Bapak. Neng, tiasa tuh di gini. Nah Bapak, untuk pembayaran pajak tahunan, Bapak bisa melakukan di loket ini Bapak. Ya, Neng, antos sana serat dia. Ya, izin poe bade maya pajak serat ya. Nggak Bapak, di STNK. Ya, Neng. Wow, aduh, di dia geus. Baru izin poe pajak betah, izin poe ungadin dan alek maya pajak. Ayo nama si bade parah pisan, Neng. 7 kali lipatnya Neng, ku izin memang kecil. Neng, ayo bonus kupiot Neng. 8 kali lipat. Atau sate Neng. Aduh si Bajek parah pisan, awak gede, otak ketik. Atau mau bisa Neng. Sami nuhun Bapak. Mangga Neng. Mangga Bapak. Mangga Neng. Mangga Bapak. Mangga Neng. Mangga Bapak. Neng, badai selfie lah, jasa dari batu anak-anak. Aduh, Bajek. Kudu maya pajak di mah geuis, awena rugi mah Bajek teu maya pajak mah. Di mah geuis bagel di. Nu maya pajak mah ate teh tenang, kudu maya pajak tenang, sagopa ka ditu ka dieu kenang.
Pak. Jadi berapa yang harus saya bayar semuanya, Pak? Saya jelaskan dulu Ibu ya. Iya. Atas nama Ibu Emo, Iya. alamat Jalan Cilang Raya, Betul. nomor tipe kendaraan Suzuki tahun 2019, pajaknya harus Ibu bayarkan sekitar 4.300.000-an. Iya. Oh iya iya. Bapak maaf, itu kayaknya ada semutnya deh. Mas, aku. Oh my god. OMG, hello. Aduh, Bapak ini ganteng, kuat. Jadi berapa yang harus saya bayar? Aduh, Pak. Tentang segitu, Pak. 2 kali lipat dibayar kok, Mak, Pak. Ibu yang harus bayarkan itu sekitar 4.300.000-an. Itu diantaranya Ibu kena denda, tunggakan pajak, dan sebagainya. Bu. Oh, iya. Kenapa? Ibu mau ngerti? Jadi berapa yang harus saya bayar, Pak? 4.300.000-an Ibu. Oke lah kalau begitu. Jangankan segitu, Pak. Lebih dari itu pun 20% pun akan saya bayar. 2 kali lipat dari ini pun akan saya bayar, Pak. Oke, kalau begitu bila perlu sampaikan ke pimpinan Bapak. Bapak tidak usah dipindah-pindah dari sini. Supaya Mak Emok selalu bertemu dengan Bapak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Besok akan saya bayar pajaknya. Saya permisi pulang. See goodbye. Ditunggu ya, Bu. Oke. Dah. Ini namanya pajak jagoan nih. Mah harap deui ini mah. Good. Ayo nama mana mah haram, ayo nama halal. Ayo, uangin. Hei. Yuk, makan. Rumah balasak, kena Roma di dari. Mana pajak, Jis? Ya, bingung deh kak. Ya, akhirnya mah nges ngetren. Mayar pajak teh, terus saukur datang saiki hukum. Bisa ya, mayar online ayeuna mah. Model Ajis mah tara dia sok mayar online wae. Ya tuh online. Ayo online kumaha, Jis? Aduh, bingung deh kak ngomong jeung pernah balasak mah. Kieu nya ya, Jim. Mayar online teh dikala orang bisa nanti bisa datang ke kantor daripada ribet bisa mayar lewat HP ayeuna mah. Oh, sahamkeun ka online nah. Mana nyaho online tuh? Heuh. Tapi Jis aya neng Ika di Jogor, Jis. Wah, balik sa Jim. Beneran, Jis. Jim Piper mah teu bohong. Jim. Mau maneh ngawadul. Ieu kumis aing tek sia. Tapi mun izin Piper bener, ieu mana disindek tah. Awas yang bohong Jim. Bener. Iya. Ah, mari Pak, sebentar Pak, cuci tangan dulu sama Tino Pak. Cuci. Nah, itu Pak. Maskernya pakai Pak. Oh. 400 bapaknya. Hah? Pak, Ari makan oleh dia. Mana nutu-nutu wae indung, ari kamar si Jis. Ya, mama geus adu deui wae. Ngomong ke Ajis meuli tahu cok. Hasil akhir di dieu coba. Lain meuli tahu cok. Di dia teh aya anu cucok Ajis. Aduh, mak debu resep bakal main teh. Cara bawa maneh Ajis. Aduh, boga bapak deui ya. Tapi teh da normal lah. Aya syarat tak tapi na.
Naon? Mun emah yang kawin deui, boga papa deui, aya syaratna. Ajis minta tambahan duit 20% jang jajan. Oke, Mak? Persen bukan duit tambah desan maneh mah. Terus hari aja cek naon ka dia? Ajis teh beres bakso, halidan. Pan di mah AC, arek niis Ajis teh. Persen ka duitan maneh mah. Pan emak meureun inung oge. Heeh, urang indungna. Da apaleun. Pala Ajis teh kebanyakan naik Ika. Bapak, punten, kumaha? Bapak ningali awe tuh, aduh gelis pokoknya mah, bunga ngotiung, papa lamun ningali, pasti bogoh pokoknya mah. Soalnya eta mah calon jang ajis-ajisna, pokoknya mah. Ingat itu bapak? Tendingal ya? Aduh, tendingal, mana nih kayak ayat itu ayat. Cobi ajis badai nyarian ke dunia ya. Bapak punten, jadi itu tadi. Sepejak pokoknya mah. Dah ajis mah sanes orang penyak. Mana bapaknya? Bapak makanannya? Mana bapak? Bener banget. Ayo naik Ika. Bocor dicinta ulah tiba. Naik Ika. Langit biru. Bajuku biru. I love you Naik Ika. Ajis kan dia, terus siapkan mobil, kamu neng Ika, kamu ngajak putri. Bilih, neng Ika pada sakatan cara ngajak Ajis, maka kan enak kan pada boborannya. Bilih neng Ika pada meser cacuk, meser caruluk, kamu bulan puasa, maka jeng Ajis tenang pokoknya mah, disuka bumi mah, Ajis ada yang nauk lah, tenang. Punten Kang Ajis, tapi neng Ika tes ayah ngajemput. Ajis juga udah tahu, pasti Ajis ada di nanti-nanti. Punten pisan, sanes Kang Ajis. Saha? Itu atas ngantosan Ika. Pak polisi gering. Kang Ajis. Mangga Ika. Kayun. Kang Ajis, tekuna naon? Ajis Pak ieu ambeien kabuh, tapi kiat tak kiat. Kiat Ika, kiat. Aduh. Kak, ayo. Mangga Kang Ajis. Aduh, ya Allah. Mangga Kang Ajis. Mangga Ika. Aduh, rasanya teh gugup banget. Aduh, hati teh. Aduh, rasanya. Udah. Rasanya hati teh. Aduh. Mana deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Boker di mana? Gue teh kan ngasih jalur isi bucin. Mana Pak Kades? Iya, saya minta bantuan. Pangbejaankeun ka warga masyarakat rek aya tamu ti Dinas Perpajakan sosialisasi perihal perpajakan kendaraan bermotor jawabnya. Minta bantuanna ya Bapak ieu. Oh, ya gitu. Siapa Pak Kades gitu mah? Iya, mohon kita jawabnya. Yo, assalamualaikum. Ya sami, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka para hadirin sadayana sami hadir memenuhi undangan abdi selaku kepala desa yang sudah go internasional di mana dina aya sim pribados ngulem dari Dinas Bapenda Provinsi Jawa Barat perihal sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari petugas Bapenda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat hadir di wilayah Pak Kades. Alhamdulillah didampingi oleh rekan kami Bapak Muhammad Zahya Abbas. Pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat itu ada 5 yang dikelola oleh kami. Yang pertama yaitu adalah pajak kendaraan bermotor, di mana ketika bapak-bapak dan ibu membeli kendaraan bermotor baik itu roda 2 ataupun roda 4, ibu dan bapak sudah berpartisipasi aktif, yaitu mensukseskan pembangunan. Karena di situ ada kontribusi dari pajak itu kembali ke daerah masing-masing. Yang kedua,
ketika biaya beban balik nama. Yang ketiga yaitu bahan bakar minyak. Bapak Ibu sadar nggak ketika memang Bapak Ibu membeli bahan bakar minyak telah menyumbang terhadap pembangunan yang ada di wilayah? Ya. Itu jelas-jelas. Dan ini tidak diketahui oleh masyarakat. Ternyata sebetulnya Bapak dan Ibu tuh telah mensukseskan tadi dalam rangka pembangunan daerah. Salah satu contoh tadi saya jelaskan di depan, pembangunan jalan ini kan Ibu Bapak tidak menyumbang, tapi negara membangun itu dari Bapak dan Ibu sebagai warga masyarakat wajib pajak. Yang keempat yang dikelola oleh kita itu permukaan, air permukaan, pajak air permukaan. Contohnya yang ada di kita, seumpamanya Bapak itu, anak Bapak itu berenang di kolam renang, itu pun sama, telah menyumbangkan begitu kan, berpartisipasi aktif terhadap pembangunan yang ada di wilayah. Yang kelima yaitu adalah pajak rokok. Ada pertanyaan? Saya Pak. Pak, paling penting salah. Kak Bebeb. Bebeb. Kak Bebeb yang deket Bapak. Jek, izin pakai pemat tenang Jek, itu mah awalnya garis Jek. Soalnya naon izin pakai pemat ngapoek bayar pajak Jek. Jim, saha anu mau mayar pajak? Apa kata dunia lamun bajek di mayar pajak Jim? Tapi arek mayar pajak naon da motor teboga, naon teboga bajek mah. Lain teh yang mayar pajak Jim. Maneh mah boga motor nyaho, motor bututnya tapi maneh masuk dibayaran pajakna Jim. Urang salut lah ka maneh mayar pajak nama. Urang ge arek maksakeun ke mah ulin ka ditu, tapi rek mayar pajak. Arek nempuan awe nu geulis nu gawe di pajakna, da can boga jeung bayareun pajakna ge Jim. Jek, maneh mah pangap pisan Jek. Teu boga motor pisan. Aduh, pangap kantun maneh mah Jek. Awak gede, otak geutik teu boga motor pisan. Kembae Jim, encan waktuna, inget Jim, roda berputar, percuma menang motor oge, tapi hasil duit teu halal mah Jim. Jang naon, pajek mah mendingan teu boga, mendingan usaha rikrikan we arek nabung kayak bakal boga, insyaallah Jim. Tos. Tong raribut we isi teh di ditu teh dengan raribut teh apa pangi ijim jeung bajeg mah. Tos. Pak Kades, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam sosialisasi ini khususnya warga masyarakat di kampung desa ini akan bisa memahami dan dari peran dan fungsi warga masyarakat membayar pajak itu sendiri. Ngaturkeun nuhun ka Bapak anu tos ngajelaskeun sosialisasi tentang perpajakan kendaraan bermotor. Pada ngararatos pan sadaeranya. Sakituna si pribados aku kepala desa ngaturun terima kasih oge ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.